Caangkeun mah si Panco nganjang ka Majalengka sarombongan jeung balad-baladna ngaporongpeus suara merdeka dina raraga nguseup di balong nu aya lelekoneng. Di Majalengka dikawitan ku nyetelkeun jejer ngolah eupan nu seger terus ngalungkeun jejer nepi ka nanjer bari lapar nepi ka awak karasa ngeleper. Lauk can aya nu nyanggut kenur kalaka pagujut tapi aya ngerenyet pas menerkeun kenur pakusut dilieuk ucing neureuy eupan nu ngabulen oluk. Omat sobat caangkeun cing apik gawe ngarah teu capek gawe.